Aing kieu ya euy. Pelataran sawah henteu diurus teh. Kuat ka rabi gitu tah. Aing babade mah ya. Kaning kitu luasnya. Kuat ka jabri kieu da jukut. Buk aing teu betah aing nanyona. Cuaca bagus ya, Yang ya mah malas-malasan mah. Jelas tapi na pagawean loba deh itu ya. Jadi orang itu tong malas-malasan, kudu terus bergegas. Selagi masih bisa hirup, orang kesempatan selalu aya. Kaskan pokoknya. Gimana nih guys, jadi pohon eri sugan mah euy. Sawah aing jelas ki hungkul ari hirup sorangan teh yeuh. Nu ngagerakeun gitu lah aing Itu cabakeun, ieu cabakeun. Loba cabakeun jadi teh. Akan aing kudu hiji-hiji mah ya. Dalam setahun teh aya weh cabakeun teh eureun-eureun euy itu. Geus kieu hungkul jadi jelema riweuh teh. Takan tong sok kapake ting lah hirup teh euy. Bisi ieu bisi kapake. Loba nu make teh sok riweuh geus tah. Mulai dari mana aingnya euy? Ngaplak kitu da yeuh. Rajot aing mah kos buk aing onamaan laku euy. Nu kieu mah da tuh sina mastur ke embungan nu kieu mah lain kadaharanana. Di sini dulu gitu ya. Coba mari kita babat. Babat heula ya mah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh anjir teh mau ambeuskeun sapoe ieu mah euy. Aing kudu ngulikeun sawareh mah tuh euy kasanya kira-kira daekeun ye. Nya kulit kasar kieu yeuh aing Mastur tanpa basi biasana manehna mah dicabak wae pagawe naon oge. We. Ngaieu oge non nyabakan randa oge daek wae manehna mah. Telepon Kan we manehna keur ieu keur menganggur. Nganggur makan lain mangga orang telepon ya kan teu aktif. Telepon lain kegenah-genah musik. Waduh soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jang nana. Naon sih teh marole Di mana atuh ya teh? Goblok teh. Iya aing di dieu di saung ieu keur hees. Ngan latihan paeh we sia mah. Rubah atuh hirup teh ngan latihan paeh wae. Serubah aing, geus rubah geus. Lain. Ieu kan aing ye keur di sawah. Sawah mana? Parakan eta tah. Parakan nu nyaatan deh geuning parakan saat. Oh, parakan saat oh. Terus kumaha? Daek teh bekerja dengan kami jadi mitra. Ya aing daek wae aing mah. Daek. Oh, atuh kudu daek. Oh gitu atuh. Bergegas hirup mah. Jangan malas-malasan. Terus kumaha nak? Tah, iya teh sebagian daripada kerja sampingan teh. Sih. Jang ente ye. Tong gawe kuli wae atuh. Oke sebagian daripada gawe kan
kerja sampingan jangan teh khusus ya bah. Lah siap jantos dedenya. Siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kieu hungkul si Mastur tanpa basi teh euy. Kita lanjutkan dulu sejenak, nanti tinggal tunggu Mastur tanpa basi. Langsung aku akan malas-malasan. Jabrik ya. Coba ku aiki bayar. Lain sorangan wae ieu teh coy. Heueuh guys, aduh aing mah kieu hungkul ya ari hirup sorangan teh euy. Tapi aing keur nelpon si Mastur tanpa kejo. Reka dieu ngomongna. Reka dieu. Daek wae kan si eta mah. Si eta mah daekan. Heeh. Mana mah ku tetangga ge dibabad, teu dibayar ge mana mah daekeun. Heeh, tong boro-boro juga tetangga. Rana oge di ieu kumaha nama? Di Nyata gitu hungkul. Aduh. Aya lucuna si eta teh nya. Pika amekeunana. Heeh, nyata. Heeh. Lucuna kitu hungkul gitu kan. Beungeut teh eksotis nih. Maya nama boga jurus euy gitu nama. Nya kumaha nya? Jurus pika sebeleun aya. Tara mun pi amekeun ngaluarkeun jurus deui maya nama. Kumaha tah? Jurus pi karunyaeun. Eta mah melas aja. Tapi alus gitu nama maya daekan bener. Mana nama kiat kuat teh jelema teh. Kuat. Arek dikumakeun we ge mana nama? Dicicing nya eta oge digawe di imah urang ge kurang teh dibere dahar. Kuat. Asina tah. Percaya aing geus eta mah. Da selain eksotis juga langka manusia langka eta teh dilindungi. Gitu deh guys. Aduh aing jelas. Bener. Asina kuat si eta. Kuat ya. Teu dibere dahar bae isuk-isuk bere oke jelidring. Kejeledring. Heeh. Berang kurang kan dibere naon nya? Energen. Heeh. Teu dibere dahar. Sorena Sore bare proma. Bare poroma. Kuat tapi nih ya hirupna nya. Bener. Rajin asina aduh. Rajin ya. Rajin. Oh, rajin katipu. Aduh. Tapi kan kieu ya, Bro. Ayeuna teh kan manehna teh arek gawe di kami ye. Kira-kira cocok bere kadaangan naon manehna tah? Tong nunggu saya di Mas Bro ya. Gampang sebenarnya sih. Naon tah? Bere kuaci we. Kuaci. Kuateun teu pin ka isuk paget oge nya. Awet manehna nya? Awet. Oh bener tah euy. Urang geus kudu ngaluarkeun loba dahareuna naon kuaci we bere nya sakilo macan utahna. Kos marmot. Iya hamster. Lah, aduh, kerja bagus. Non ya solusina ya. Siap. Gitu. Ana lanjut heula ye. Lanjut. Maturan gawe deh dia. Dibayar moal. Nyata ieu mah hideng tapi jelema euy. Kudu dibayar. Duit aja jika si Mastur tanpa basi anjir. Atuh pira ku ana isuk-isuk dibere aku jadi drink berang energen sore promah daek. Aduh, jata. Seru terus lah. Aing eueuh jang ngulian ieu mah Mas Bro mah lah. Lanjut nya. Sok. Ana mulang heula ya. Siap. Kade teh didinya aya ieu, aya non ngerar teh si Mastur tanpa basi sok ngegel saya teh mah. Bisi pasaling singan, ngegel pang-pang. Itu nama power euy. Eta teh. Galak. Can jinak. Ya. Siap. Siap. Hati-hati. Siap. Ya.
Waalaikumsalam. Kemana itu? Ditu ngabantuan entong. Entong, Oh, ya kurang jangan si Master tanpa ya gula. Assalamualaikum. Tangkurak. Waalaikumsalam. Tadi tuh arek. Assalamualaikum. Goblok gitu teh. OTW aing ana malah. Duh. Bae HP mah di dia lah, malah mau badanna lah. Ketimbang deket dia di dinya. Kuna, jelema teh mikir goblok. Iya, meureun ieu sawahna itu yeuh. Geuningan si Marole teh. Ampun teuing. Bisaeun kitu babad ku situ patut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi. Aduh, Semangat bener euy. bener. Kumaha ya Master tanpa basi? Mana itu pegawaianna mana? Ieu pagawean hungkul ieu. Bawa kieu. Mantakan aing perlu bantuan ya, jang nana ya, perlu bantuan jang nana kami ya. Dia puguhna kumaha teh? Iya Iya, tinggal toh. babad dari ku ente. Ieu gaweanan teh. Iya gawean sampingan yang ente ya. Sok ayo bertah. Sampingan lah. Ieu teh pegawaian sampingan euy sia pegawaian pokoknya aing da boga gitu. Proyek lah. emang teh. proyek. Iya sampingan anak. Heuh, Sok nyawa berut geus tah, aing aing mah. bantuan lah. Aku aing tah di sampingan tah. Teteh tah. Tah. Ieu tah. Aduh sio. Anjing, siapa teh hidung hirupna teh. Ampun aing mah. Lain kieu maksud aing maksud pegawai sampingan teh anjing. Pan yeuh ku aing teh di sampingan tah. Tah, lain kitu nana. Anjing. Aduh. Goblok teh. Goblok. Tah, karasa tuh tak koplok sih teh. Aduh. Koplok tuh dan musingkeun we aing. Cuma gawe sampingan. Hayo kalau di sampingan eueuh. Aduh, anjing. Goblok. Aduh. Si Marole mah teu balik aing mah. Aduh.